Ayah seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas, cumplang-campling ditoler-toler, masa hirup nate diiring-iring beku barudak ngobrol jeung budak, padahal wali Allah kutub banget Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karangna Thariqah Malamatiyah. Di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah wali. Geus teh kayahoan ku batur. Jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek, ditunjuk daek, dititahna make suku senang kabelah dieuna. Aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah. Wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana. Wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung, kuari mah dihormat-hormat mungkinnya. Akhirnya manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon garang-garana kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon garang-garana umum MCK umum nyana asup kadinya asup begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling jadi dipake gitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah. Woi goblok eta baju aing mamalingan siap yo atuh lumpat cenah lumpat diuber benang akhirnya benang jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan. Tah kuari mah geus teu diwalikeun deui mah nya wali maling cek cenah teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana. Jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung. Mana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah hei budak jariji aing mah ngadenge ge eta mah panggeulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang aja teh mah geus asal keluar ti kuburan langsung diseret. Ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap para aulia Allah teh geus embung campur-campur jeung jelema geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh